yubadilullah sayyiati hasanatku Allah tadi robah. Ieun moal buktoskeun aya hiji jalmi nuju mabok harita. Deh, harita ge aya nu mabok di Kangjeng Rasul ge. Di waktu eta di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar janten khalifah. Anjeunna jalmi gagah dipikaserap dipikasieun ku jamaah ku umatna. Sayyidina Umar teh nu janten khalifah teh. Katinggal di pikanggangan aya hiji pamuda keur marabok. Nah, ninggal Sayyidina Umar eta pamuda sieun ka Sayyidina Umar teh. Punten nya ku gagahna Sayyidina Umar bujeng-bujeng pamuda atunya da setan ge sieun ku Sayyidina Umar mah. Kan bahkan dina riwayat malaikat mungkar jeung nakir wantun naro Sayyidina Umar. Dan di waktu Sayyidina Ali nguningakeun cing ari ieu Sayyidina Umar galak-galak teuing keur di alam dunia. Nya cing nalika naon nalika keur sakarat ditanya nalika di alam kuburna ditanya ku mungkar jeung nakir kumaha jawabanna Sayyidina Umar ngulapes atanapi ngalawan gitu. Nya ibu nalika Sayyidina Umar ditaros ku mungkar jeung nakir lah sanes ngulapes tapi kah ngalawan kalau mungkar jeung nakir teh ku gagahna Sayyidina Umar. Dan aja komode ieu nalika aya hiji jalmi nuju mabok katinggal Sayyidina Umar. Eta teh jalmi teh hayang tobat Gusti abdi mah dukeun ka ayeuna Gusti. Sieun abdi mah ku Sayyidina Umar mun teh mah ieu mabok teh ieu cai arak teh dijantenkeun cuka Gusti abdi mah tobat teh keneh. Nadar Gusti moal mabok-mabok deui. Akhirnya kumaha dicanak ditinggal ku Sayyidina Umar disampeurkeun ku Sayyidina Umar eta jalmi teh mabok sia maneh cek Sayyidina Umar teh teu abdi mah teu mabok ka eta cenah mah botol sagala sanes ieu mah sanes botol arak ieu mah cuka cenah efek teh pas ditinggal dikucurkeun ka Sayyidina Umar sanes arak janten cuka kumaha ge naon padilahna kautamian ku Allah teh eta jalmi tos tobat yubadilullahu sayyiatihim hasanat. Jalmi anu hayang usahana berhasil tina naon tina tobat heula tina sagala dosa heula bersihkeun usaha-usahana bersihkeun baheula tukang nipu baheula tukang nganjuk teu bayar baheula tukang dibersihkeun eta teh ayeuna kumaha usaha jadi jalan awonna teh dileungitkeun heula da tobat teh tina usahana anu usaha anu awon teh anu nipuan batur teh anu mayar teu nganjuk teu mayar teh yubadilullah sayyiatihim hasanat. Digentos kawonan janten ka saya. Pantes sakedik jalmi anu ngutang tapi teu mayar, hese usahana teh tidinya. Kulantaran naon? Tina hutangna eta. Yubadilullah sayyiatihim. Tapi mun teh mah lulus hak adami, dosa perdosa di antawis urang dibukakeun banget. Masalah haliah dunia, masalah haliah akhirat dibukakan ku Gusti Allah teh kulantaran naon ngaleungitkeun rereged-rereged anu aya di diri urang sadaya. Nah eta